Batur ina anu nomor kadua teh nyaeta lapad lakina nya. Lakina ieu teh aya maosna teh aya lakina mungkin teh aya lakiin gitu. Nu maksudna mah lakina anu gaduh mana lil istidrok. Lil istidrok. Nah, istidrok kabagi dua. Hiji aya istidrok nafi ya, dua istidrok isbat. Istidrok nafi anu hartosna ngecualikeun ngalemereh hati. Isbat mah eta netepkeun. Nah, contohna lakina anu mana istidrok nafi. Pada tadi teh contoh tadi. Nada heula ieu mah kieu tasarana teh mubtada lafaz jaidun. Tuluy khobaran. Model tadi teh bahilun. Artina jaidun ari mama jahed eta bahilun anu pedit. Tahun nungupin teh atuh mama jahed teh teu aya kasayanana pisan atau teu aya puryaneunana pisan gitu. Teu aya api kabitaeunana sakedik oge teu aya. Oh, jawabanana aya cenah kitu. Nu matak ti kabitaeun mah matak dipasangna ku lakin. Nah ieu lakinahu lakinahu jamilun. Lakinahu tatapina. Saya rujuk nu kieu teh min. Tatapina mama jahed dah angka genep luhureun hu kana lafaz jahed disebutna rujuk min tah kieu teh. Diajar kita maneh teh. Meh teu kudu ya ditulisnya. Tah make ieu disebutna rujuk. Nunana teh dina luhureun ieu teh. Tah ieu na angka genep kadina kudu angka genep. Tah ameh teh neanganana teh angka genep ieu teh itu anu saremi di angka genepan mana? Oh ieu. Matak manana lakinahu tatapina jahed omat ulah make ari nya. Ulah. Eta jamilun gitu.
anu kasep gitu. Eta jamilun anu kasep. Tah ieu cara ngadamelna amil lakin anu asup kana mubtada jeung khobar anu mana napi ieu mah nya. Nah, tinggal nyebutan nama min. Nah, jaidun so aya mana ari ka ieu min. Tartibana teh jadi mubtada. Perhatikeun min. Nah, lapad bahilun geus lapad bahilun teh aya lapad eta. Nah, tartibana jadi khobar. Oh. Jadi jaidun mubtada, bahilun khobar. Ade min perhatikeun. Talakin ieu. Lakin nah disebutna teh amil min. Amil anu asup kana mubtada sareng khobar min. Anu gaduh amal tarfaul tansibul isma tansibul isma wa tarfaul tansibul isma wa tarfaul khobaro. Hu ieu ngali hu disebutna teh isim lakin min isim lakin wajib nasab berarti kan min wajib nasab kusabab jadi isim lakin kade isim lakin. Nah, kusabab jadi isim lakin. Tah ciri nasabna ieu mah patah muqaddar. Nya alamat nasabna patah anu dikira-kirakeun kana baris domah. Kusabab isim mabni. Nya pamna disebut isim mabni kusabab teh isim dhamir. Isim dhamir teh tina sapalina isim mabni. Jadi teu meunang di tembongkeun cirina teh. Gitu. Tak muqaddar. Dikira-kirakeun kana domah. Anu mana jeroeun domah teh nyaeta patah. Tahu disebutna isim lakin. Wajib nasab kusabab jadi isim lakin. Itu tahmi. Ieu lafaz jamilun. Jamilun. Jadi itu khobar lakin. Jadi khobar lakin. Ieu mah wajib rofa. Nah, cirofana domah. Kusau isim mufrad. Jadi khobar lakin wajib rofa kusau isim mufrad. Nah itu cara nyebutanana hiji-hijina lafaz teh kieu. Nya jaidun bahilun lakinahu jamilun itu. Ari mama jaed eta anu pedit tatapina eta anu kasep gitu. Tatapina mama jaed teh eta anu kasep. Jaidun
disebut mubtada, bahilun disebut khobar, lakin amil anu asup kana mubtada sareng khobar anu gaduh amal tansibul isma wa tarfaul khobaro anu gaduh makna lil istidrak, anu gaduh mana lil istidrak. Tuh hu isim lakin wajib nasab kusabab jadi isim lakin, ciri nasabna patah muqaddar kusabab isim mabni, karena disebut isim mabni kusabab isim domir kusabab isim domir teh tina sapalihna isim mabni mata ciri nasab lagi dikira-kira gitu karena naon karena baris domah anu jero-jeronana ieu domah teh nyata baris patah. Nah, jamilun disebutna teh khobar lakin wajib rofa kusabab jadi khobar lakin. Ah itu nyebutanna. Zaidun bahilun lakinahu jamilun. Nah, hiji deui contohna anu muannasna nya anu awewekna nu mudzakkar kanu muannas eta ieu muannas lapan hindun ah eta qobihatun lakin naha goni yatun. Ah yuk min hindun ari ibu hindun eta qobihatun anu jelek rupa. Tuh anu jelek itu rupa. Anu jelek rupa. Lakinaha tatapina tah hakna teh hakna teh kana hindun pakai kode rujuk disebutna akan angka 7 tuh. Lakinaha tatapina hindun nah itu eta goniatun anu beunghar. Tuh. Ah itu. Hindun disebutna mubtada. Qobihatun disebutna khobar. Lakin disebutna teh hamil anu asup kana mubtada sareng khobar anu gaduh amal tansibul isma itu watar paul khobaro anu makna lil istidrak. Lil istidrak gitu. Disebutna isim lakin. Disebutna isim lakin. Wajib nasab. Nah, ciri nasabna patah muqaddar. Nya. Sabab hate bukuna teh mufradah muannasa ghaibah. Perhatikeun min atuh. Oh. Ciri nasabna teh patah
mukodar tadi kira-kirakeun kana naon kana baris sukun nya nu aya luhureun alif. Ha isim lakin wajib nasab di nasabna patah mukodar. Tuluy goniatun disebutna jadi khobar lakin wajib ropa kiropana ku domah ku sabab isi ku sabab khobar lakin kiropana ku domah ku sabab isim mufrad nu jurusan muannas tuh. Nah iya tata cara nyeun contona teh lapan lakin anu makna lil istidrok anu nomor kahiji nyata istidrok napi kecualikeun gitu nya niwalkeun gitu. Tinggal diajar rajin cik amang mah da ngawas teh raos ieu mah terangkeun heula pasihan contoh serahkeun kana abor dihartosan heula tuluy diterangkeun dicirian tuh sebenarnya mah lamun budak teh mah ieu mah diogo ngawas teh ngan lamun diogo omat ulah ogoan budak teh nu ogoan dijebrodan itu diogo teh ulah asa kaogo nya kudu aya disiplin ade tuluy titip dina manaan wada ieu laki nahu laki naha wios teu kae nganggo ari nya ulah laki nahu tatapina ari jaet itunya eta jamilun anu kasep. Nah berarti ari mah aya lapad anu dibere tartiban jadi mubtada itu. Nah sedangkan pan ieu mah keur nyieun contoh lakin anu amal tansibul isma wa tarfaul khabaro nyata sok nganasabkeun kana kalimah anu jadi isimna dinaropakeun kana kalimah anu jadi khabarna anu jadi isimna teh kitu nu barisna wajib nasab jadi huteh nasab itu mata ulah aya makna ari omat ulah aya makna ari omat ulah aya makna ari sabab una teh jadi isim lakin jeung keur tingkah nasab tuluy jamilun ieu teh anu jadi khobar lain khobar mubtada tapi khobar lakin mata omat ulah aya ari lakinahu tatapina ari lakinaha tatapina ari hindun tapi kene tose lakinahu tatapina hijaet eta jamilun anu kasep lakinaha tatapina hindun eta goniatun anu sugih anu bunyian itu isi mufrad kita ya tak acan di sintas dia mah atuh da teu rajin mah nya tuluy ngaji urang teu rajin kumaha atuh tuh lakin heula karek anu makna istidrok napi tacan istidrok isbat hiji deui eutik saeutik